ninggang kana mangsa nu dipalar sampurna neteh kana wanci nu dipalar mustari atusun kuring sapara kanca kaleresan tinu enjing ieu sajama panganten sunat ti lingkung seni singa jaipong mapak panganten sunat sejati wih hajatan wageun alah pambageurna Gusti teh ngarawos gendus ai senja kiru sejatine ngawayang benjing lada itu mampang kau aja di palipung karena kabun berbingung moyong kangen roa kapirang arung sing jadi mah hari jadi kamu aku dikasirian pamilakeun malah nyepat sanes ngajak kaonan tapi nu atuna kasoean sanes ngajak kaonan tapi nu atuna kasaean Pemajan kakuningan bengkol jalan panggimanan pemajan mana pangwangunan orang asing mah tidak seorang pamilik bagari pengopanan dirahmatari saka ulasum lewigi matan iksin kata diri sakalangan ulasok lewi matan iksin kata diri segala ulasok lewi matan iksin kata diri pemajan kakuningan melaka jalan palimanganan pemajaman pangawangonan orang sing hedang sorangan si kerajaan tinggal batu laun-laun jadi legok orang kudu bersatu pangawangonan ulah kagok orang kudu bersatu pangawangonan ulah kagok orang kudu bersatu pangawangonan ulah kagok rai.
Hadararyo. Wah. Oh. 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 Wow. Yay. Oh. 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 Jado mundur mentromol bermaksud akan berjuang rumah jahit lalilah bitur tiga pati kaya basah teman terima ikhlas hidup korban merdeka Urang hiburan kayu batur araruku kayu batur urang hiburan asolali asolali asolali
teman anaking air teh prantos cindak dina waktos na gelis kasep urang ka dieu teh ngiring bingah balanya naon ibu bagja urang sarerea. Alhamdulillah dina perhajatan dina dinten ayeuna nu kasep jeung nu geulis teh insyaallah dinten ayeuna teh bakal istrenan. Ayeuna teh urang sadayana teh wargi urang sadayana itu orang mana gitu. Kumaha sararehat wargi orang Garut sadaya. Lebak siu. Aing sugan teh di Garut berarti aing salah ieu lokasi atuh. Alhamdulillah kasep gelis anaking coba itu bapak hajat tangka gagahna bapak hajat ieu mah ti abah gitunya mudah-mudahan doakeun heula ku abah mudah-mudahan ieu murang kalih teh anu kasep anu geulis anu kasep sing soleh anu geulis sing soleha mudah-mudahan ieu murang kali sapertos makna ngabdi ka nagara ngabela ka rakyat keur ngajaga keamanan urang sadaya amin alhamdulillah geuningannya ya Pak Hajat ieu urang doakeun dina perhajatan ieu teh mudah-mudahan gantangan jeung gintinganna sing seueur amin keun bae tong pusing da mayarna itu dah nung ieu amin bah bener bah hajat mudah-mudahan ieu acara teh ti kawit mimiti dugikeun ka akhirna sing lungsur langsar daya halungan daya angan amin sing dipasihan ieu cuaca anu caang bengras amin ku Allah subhanahu wa taala Pak Hajat amin amin ieu lamun misalkeun acara hayang teturun hujan gampang kumaha bah teangan ucing asupkeun kanu karung talian sing pageuh gantungkeun na erang-erang nepikeun ka burit ge moal turun tah hujan abah ucing hujan mah Allah alam da urang mah teh manusia gitu. Oh gitu. Pak Hajat ieu mah nya ambu da teu ayeuna ge da bareng jeung ambu. Abah oge sesoranganan ka dieu teh nya. Ieu mah ku sabab waktos supaya teh nyangkolong kana waktos ieu mah Pak Hajat nya. Abah. Bu, ka dieu Bu. Abah kalah foto-foto aing mah gablok pamajikan teh loba fansna abah aduh abah aduh kade buku kalau resmi cikieu teh langsung tulikan erang-erang pamajikan aing mah. Ada. Itu uing teh di mana abah? Ieu teh di Lebak Siu. Oh gitu. Kabupaten Ponorogo. Jauh atuh abah. Kabupaten Subang. Nya lara. Abah, kumaha? Apaan cek abah ge cicing tong sok ngilu-ngilu. Atuh ambu teh kudu action atuh abah. Lain ku masalah action-actionna teh. Ieu loba nu ngora aing di dieu. Si abah mah poho we ka ambu. Abah tong ngiring kana waktu urang nyanyi abah, urang. Sok kaul. Yo musik. Aduh, sok. Bapak namanya Bapak Hajat geus nukeran duit 2,5 juta. Sok. Di ajojingkeun. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Abah Pak Hajatna cicing wae. Kudu rada digeol di ieu. Ajojing Pak Hajatna ala ajojing Bapak Hajat bagar. Ajojing ala ajojing. Kemae nu biruan wae ge Pak Hajat. Ala ajojing. Kok nu beureum nya? Oh, siap. Punten meser sebelah Ulah. ladana Kumaha? pelima. Punten Bapak Hajat anu kasep deui. Aduh disawer
terus abah mana deui Teras. Bapak hajat Teras. teras deui Teraskeun Pak Hajat. punten bapak hajat deui Heeh. Heeh. deui aduh deui Tong dieureunnan Pak Hajat. seblak ablak 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 bapak hajat makan seblak bye bye seblak 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 bapak hajat makan seblak abah abah hentu abah So, ka Ibu Hajat, ka Ibu Hajat. mana ibu hajatna abah Ka mana Bu Hajat? aduh mana bade nyelawet deui mana teh aya Nampi tamu Bu Hajat. mohon. Dirapelkeun apaan ka Pak Hajat. Ah, gitu. Heeh, sok keplok we ulun. koplokeun deui bah Terus. aya teras Hup, 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 hup. Tah, bangga di bukaan mah. oh terus Streplasna. Blak, blak we Pak Hajat. mana deui atuh nu bade hajat teh Nah, tuh. Blak. ya sok Sok. sat ibu pilih panas ting sok sat blak 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 terus Blak, blak, blak. abah nah bapak hajat artos dipasikeun teh ridho Ikhlas Pak Ikhlas, Hajat. Tambahan deui. tambahan deui atuh terus pilih panas teh abah ayo Awatos, awatos. awatos Ayo. ayo panganten Ayo. yuk urang naik yuk Ayo, yuk, urang Kasep. naik. Kasep gelis Heeh. Kasep Iya. gelis kumaha ya abah Kadang wargi ieu sadayana teh tos teu kiat sadanya. Heeh, ayo. Hayo. Terus. Walau kokos udah aku manggo kemuka dadak dadak bareng pengampara lo kayak lungsur di mata pada laut windu Bandung nyerang ke gangan lapang prasawa sewe siliwangi lo kayak mau apa jajaran lo bosan Sara under jangan darah bala-bala dari kuning seorang keteng matana mancorok nata mancorok Kararumpul. Halo. Hai. Kalau coran, kalau merang anak hayam reang wae. Kokosodan kegoleran, pami palau teang wae. Daya kesenian dasana sene sumaya Kepadimah atau hiburan para keterduduran Debatana lebar Sakayo di damar baju Debatana mah jalmino sabangar Kenatus mulut rahayu Batai kadang ada malaya Tato lubang kepadanang Tapi niat kudu tombol Bungu kuda musingkiang Solalilali. Jauh raja turun aja nato Jadikan masa kunjang Daya basah daya untung Jadikan baraya wae Apalagi gunung kasur Dina tapang anu kurang Mika walang diri batu Cara kadiri orang Dari daun acana tinggi Pinoko sayang manu kenang Ayo hayo batu. Adana Gusti Awidi Ayo hayo Aturan batu. yang malu kenang Interes Prajapati Ngalah orang dikorangan Apa titik tulis diri Karena binyorangan Lain-lain daun awe Lana cabarang ditawaran Lain-lain baca diri Baca dengan diri
sok. Ngobrai. Tak gitu cu. Ya. Sok geura siap-siap.